Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing kasiangnakeun ka parwargi sadayana, mugia urang aya dina kawilujengan teu kirang sapapaosna. Aya pepatah karuhun Sunda anu nyebatkeun kieu, banda sasampiran nyawa gagaduhan. Lamun ditasorupkeun atanapi diadu maniskeun jeung ajaran agama mah, khususna agama Islam ieu teh pemahaman katauhidan. Sebab mere atikan ka urang sadayana khususna urang Sunda yen urang teh ulah ngagaduh-gaduh. Da sadaya teh ukur titipan tinu Maha Kawasa. Harta titipan, jabatan titipan, hirup ge titipan. Matak pami hiji waktos disuhunkeun ku Allah, boh nyawana, boh jabatanana, boh harta segala rupina, urang ulah ngahak, urang ulah ngaulah-ulah. Itu sabab da eta mah titipan. Malihan anu kedah di emutan mah pertanggungjawabanana tina naon rupa anu dititipkeun ka urang ti Allah Subhanahu wa taala. Hirup bakal ditaroskeun pertanggungjawabanana. Komo lamun dina hirup gaduh harta, gaduh jabatan, pertanggungjawabanana bakal ditaroskeun. Matak waspada iatna urang dina ngisi kahirupan kedah sae dina lampah ngarah dina pertanggungjawabanana jadi salamet.